emang ngadu aja si Asep kudu bari cerik ngan mati bisa cerik terus kumaha tuh buka pantau kamar terus maik nyelapkan jempol suku yang silap bantingkan pantona kumaha sok bantingkan gebluk astagfirullah cek malaikat aing moal kajebak. Umroh haji pernah ngerasakan ngalaman cerikna sholat di Masjidil Haram aya netos sering gak itu aya cerik hari tadi itu di Mekah ulah waka sholat nah umroh haji karak nepi ke Masjidil Haram nak geus rebe uling alhamdulillah diizinan ku Allah di 2013 ngabimbing umroh akhir-akhir kamari 2020 pas corona rek datang saminggu kuring balik umroh corona bijil mau jamaah ngabimbing jamaah eta aki-aki jamaah kuring gigireun dijajakeun halaman Masjidil Haram Mekah ngan robeh sangka ku kuring wiridan mending mewek kunaon bah bados aing geus sarua loba biasa yang haji naon Masjid Haram namana ieu hareupeun udah kakarak manehna disangka hotel mereka ieu Masjid Haram bikin ngagoak hanya kali bejaan jadi riweuh Ka'bahna di mana di jero aya keneh atuh aya sanorek nindak eta ya di jero tolong bata tanya ini riweuh dedeg di maghrib adan siap-siap urang di jero masjid ameh kiasan di Ka'bah dedeg di adan talbiyah tuturkeun labbaik Allahumma labbaik talbiyah sunat labbaik Allahumma labbaik lebay sian lebay labbaik Allahumma lebay asup ke masjid Masya Allah kelewung adan Allahu Akbar ieu nu keur ceurik aki-aki repeh langsung pan engreuh bas bah kunaon RCTI meureunnan mahna ngadenge adan gitu di imahna aya maghribna RCTI bikin kesan aki-aki ieu mah Mekah asli RCTI ge menang ngarekam ti dieu untuk yang tengah jawab oke bawa ke hareup Ka'bah nah Ka'bah biasanya pona TV na foto eta aya hareupeun non ku Abah rasa ketika Abah neuteuk Ka'bah pertama kasombongan ieu karak ningali Ka'bah leungit kasombongan didinya ceurik nu aya nyombongkeun naon hareupeun Ka'bah jabatan maaf ningkat jabatan mungkin teu weuh jeung nu dihandap nepi ka Mekah eueuh nanaonan teh jabatan bintang 4 bintang 5 sudah turun kabeh bintang nanti dibawa sataranjang mulingin Ka'bah make 2 helai kain putih ihram ngaranna kunaon balik ke lemur jadi sombong deui gara-gara boga jabatan leres teh bisa wae muncul kasombongan tina ilmu bisa asain pangarti nak kabatu nganggap enteng di papatan kuno sejen tedek narima sadar masing-masing punya kekurangan betul sok sanajan bisi ti sahanapeun ai bener mah tarima leres naon deui nu disombongkeun harta maaf nepi ka Mekah harta urang eueuh nanaonan
Jujur, harga mobil miliaran, ratusan juta miliaran di Indonesia, di Mekah, hargaan ngan ukur jadi taksi. Camry sedan segitu hebatnya, 800 juta, 800 juta dipakai ku anggota Dewan, MPR, DPR RI, maaf. Jadi itu mah jadi taksi, 2 real, hayang naik Camry. Ayo diurang karena boga senia hiji mung nanya kata tangga. Ngeliwat kacana ditutupan kabeh. Ye, salah lemur ge nyahuan eta mobil teh 5 tahunan. Depan kabeh ngeut tina mengkolna. Rem meuni jejerita meuni kiri bieu cenah teh. Pas mobil aing. Caluna seru. Keceplosan. Atuh sugan we atuh balik ti dieu lunas mor. Amin gitu. Telap. Jauh anu ngadukung aing teh. Subhanallah. Kasep disombongkeun, maaf. Di dia asa pangkasepna mung gaul jeung batur. Sok ka Mekah sia jang. Jadi goreng euy. Tak kuring tiap umroh teu pede leumpang. Mun di hotel ka haram teu pede. Hareupeun Saudi jangkung aing penek. Ulah katuhu Yordan bodas aing geuneuk. Lah dia Mesir mancung pesek aing. Puas. Mundur yang ke tukang sok nu ganteng ti hareula sia tunggul we di tukang bari syukuran we ka Allah. Ya Allah nuhun sakieu ge abdi tiasa ka Dede, nuhun Gusti aya geus ditarima mah di syukuran di ubaran hate burudul ti tukang rombongan jamaah Afrika negro aing ngahiji di dinya jadi menang di dinya aing. Saud majalah rangkung marah rancung komo Libanon bening loba aki-aki teh tata rajong bener lamun pagi jeung orang Libanon Masya Allah lamun minum cai jam-jam awewe Libanon terasaan eta cai jam-jam katingali nyurulukna kan bening aing teureun di Ciwitan bujur ku pamajikan mata ulah cenah injim mitan we nyari molotot atuh aing peureum nu geulis katabrak ke pamajikan tabrak bujur onta cemburu pamajikan teh cemburu gara-gara cinta ya iyalah rek teh cinta kumaha aing setorna gede wae. Jadi bapak-bapak lamun hayang boga pamajikan setia kumaha Budi dan ngajak wah, ya Allah, nangis kita di depan Ka'bah. Sing narasi dia, terutama keluarga Mang Duye, ya, kadang heru sini garampang dan rizkina keluarga besar dia, termasuk para karyawan Ka'bah, sing bisa narasi, sing bisa merasakan nikmat sujud di depan Ka'bah, sing bisa merasakan nikmat dia baca sholawat di depan makam Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Hayang kaditu nu tacan hayang. Entos daftar nancan rek saha nu mawa laingan sama tinit ini teh udah daftaran anak ngimpi sih eta mah sarojeng melak lamun kenaon ce melak lamun dina naon dina sugan buahna mudah-mudahan dipupuk macam meureun hasilna teh barangkali daftar mun Asep ngomong daftar kan make duit nu gratis aya nu gratis kasaha daftarna kanu gaduh Mekah Madinah sanu gaduh Mekah Madinah Allah dan jelema beunghar da buktina geuning loba jelema beunghar teu nasib diajak ke Mekah gawe maot ngajemput manten nasibna eta nu mahal tapi teu saeutik jelema sangsara lieu urang teh aya dahar isuk teh sore lamun Allah geus nurunkeun nasibna sanu bisa ngahalangan teu anu mampu ngahalangan seueur kajian tenan bisa nasib bisa haji bisa umroh aya nu ngongkosan leres teh urang milu bunga talamun kitu Ece bejana ka Mekah jeung si Akang, oh nyai da ece teh lain ongkos sorangan di ongkosan ku dunungan bager dununganana. Ece milu bunga sing sehat, sing panjang umur, ulah hilap ka abdi doakeun di Mekah di Madinah abdi sing nasib tak kudu kitu. Kalau kita ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain, insya Allah keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Diajar melak cabe, ameh jadi cabe. Diajar melak hade, ameh jadi had. Ya malah lain sok sirik teu pararugu. Batu nasib ka Mekah di ongkosan ku batur balikna deredek. Tuh haji kos asih nah ongkosnya dikasih
Mun itu mah Haji Wahyu, sawahna payu. Nah Mekah ngajual sawah. Atuh kan bae sawah maneh, dari sawah sia. Mun itu mah Haji Mansur, halamanna digusur. Eta mah duitna tina pelebaran jalan. Mun itu Haji Tower. Ayo si Haji Tower. Main sama Haji boga duit ongkos ka Mekah ngajual kebon dibeli ku Telkom di Jien Tower. Duitna dipake ka Mekah berarti Haji Tower. Kuring teh habis pikir ka jelema nu usil kitu. Kumaha lamun aya jelema bisa nasib ngumpulkeun ongkos ka Mekah tina ladang ngajualan pupuk kandang nepi ka bisa ka Mekahna. Pira kebalik ti ditu jadi haji tai? Ulah kitu ka batur teh. Diajar bunga karena kabungah bat. Siapa tahu kabungah batur engke berpihak ka urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing narasihnya sabab Allah nu gaduh Mekah Madinah. Sing rajin daftarna ka Gusti. Iraha daftarna tiap beres sholat. Ibu punten Pak, butuh teh ku Allah. Cirina jelema butuh berarti sok loba menta. Oh sok menta ke Allah. Tiap beres sholat ngadua sok sabaraha menit. Buaro. Assalamualaikum lain kana tasbih, kana remote, kana HP. Ayo ngomong butuh ku Allah tapi tara barang penta ke Allah. Allah tebusan di penta. Allah resep di penta. Nganu tibalik urang nu sok bosan penta. Wirid mah wirid numpuk tiap kiai di pentan, wirid di barat sama henteu. Sing galoler di natas. Kertas wiridan. Anu nyerapna dompet we tah wiridan. Teu dibaca-baca, giliran butuh rek dibaca, salah maca. Da hurufna leungit. Kuduna mah rojak tanah, mah rojak calana. Sok rajin daftar ke Allah, nyuhunkeun ka Allah, nyuhunkeun tengah wengi bari nangis. Bejana lamun barang penta bari cirik sok tereh diijabah. Pas saya posok teh hudang tengah peutingan hese cirikna, budak hudangkeun. Ya, hudang. Masih ngatunuh, emang ngadu aja si Asep kudu bari cirik. Ngan mati bisa cirik. Terus kumaha tuh buka pantok kamar. Terus Mike nyelapkan jempol suku. Yang silap bantingkan pantonan. Kumama sok bantingkan gebluk. Allah. Astagfirullah. Cek malaikat aing moal kajebak. Siapa cerik lain inget karena dosa cokor baru. Cik atuh nyerulukkeun cai mata barang penta ka Gusti Allah. Pauna sing narasib sadaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Lamun diukur ku salat urang nyangan kemuliaan di hadapan Allah, rumah satau diri salat urang boro-boro kualitas khusyuk teu maninah ge can bisa leres. Aing geus urang mulia di hadapan Allah gara-gara naon atuh Asep? Jawabanna ngan ukur hiji. Nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat-umat nu sejen. Umat Islam, umat Rasulullah jadi mulia di hadapan Allah gara-gara ayat cinta Kangjeng Nabi Muhammad. Eta gara-gara ayat cinta Nabi. Lamun teh ayat cinta Nabi maaf urang rek ngarepkeun naon? Ngarepkeun salat kualitas masih jauh, ngarepkeun puasa Ramadan boro-boro nyampe kualitas khusus, nyampe kualitas khusus ge can bisa. Urang puasa Ramadan kualitasna kualitas umum. Naon umum teh ngan ukur mampu nahan lapar haus wungkul. Ngandalkeun amal-amal nu sejenna ngarumasakeun diri can pernah bisa husud tu manina. Jadi harapan urang naon bari tetep keureuh dipigawe eta amal-amalan soleh anu parduna anu sunatna bari tetep urang berharap tiap saat hayang menang cintana Kangjeng Nabi Muhammad. Engke di yaumil mahsyar teh Bu jelema dikumpulkeun sadayana ka ditu ka dieu riweuh neangan pertolongan. Bringsa kabeh jalma lumpat ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam aya naon jelema kadarieu Nabi Adam kaula menta syafaah. Kumaha cek Nabi Adam hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun pananjeun teh Nabi mulia manusia pertama dicipta ku Allah leres tapi kaula teu bisa mere syafaah kanjeun naon sababna Nabi Adam kaula izin ku Allah izin ku naon sabab kaula pernah nyieun kasalahan gara-gara ngalanggar aturan Allah duit ka dilungsurkeun ti surga ka dunia tobatna Nabi Adam sujudna sampai 100 tahun sujudna Nabi Adam 100 tahun
bari sujud bari nangis teureun-eureun maca istighfar Nabi Adam. Mana istighfarna? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun. Hese hayang menang pangampura Allah gara-gara nyin kesalahan kahilapan nu teu disengaja. Tuh ka Nabi Nuh datangan ngabring kabeh ke jalma ka Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh aya naon ka dieu? Kaula rek minta syafaat minta pertulungan. Cek Nabi Nuh kaula teu bisa nyafaatan araranjeun. Nah Nabi Nuh sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Kaula diberi umur panjang ribuan tahun ku Allah. Teu bisa ngajak umat iman ka Allah ngan saeutik nu kabawa ku kaula, bahkan termasuk anak kaula teu kabang. Kaula izin ku Allah. Mending datangan Nabi Ibrahim ngabring kabeh ka jalma ka Nabi Ibrahim. Cek Nabi Ibrahim aya naon ka dieu? Kaula rek minta syafaah Nabi Ibrahim. Anjeun teh jalmi mulya, nabi mulya, bahkan anjeun menang gelar Khalilullah, sahabat kakasih Allah. Cek Nabi Ibrahim, kaula teh bisa nulungan anjeun. Naon sababna? Izin kaula ku Allah. Izin ku naon Nabi Ibrahim? Salila kaula hirup, kaula pernah nyieun masalah, nyieun ngabohong. Pernah ngabohong kaula. Ngabohongan saha? Ngabohongan bapa kaula. Waktu kaula ngancurkeun patung-patung nu laleutik anu nyieun eta patung sesembahan teh bapa kaula. Patung nu panggedena ku kaula teu dihancurkeun, bahkan palu, gada, pedang anu dipegang hancurkeun eta patung leutik ku kaula digantungkeun na beuheung patung panggedena. Ketika bapak kaula nanya, saha nu ngancurkeun ieu patung sesembahan? Kaula ngabohong. Tuh patung panggedena Pak. Izin kaula ku Allah. Sabab kaula pernah ngabohong. Mending datangan Nabi Musa, ngabring kabeh ka Nabi Musa. Cek Nabi Musa aya naon? Minta syafaat Nabi Musa. Cek Nabi Musa, izin kaula ku Allah teu bisa nulungan anjeun. Nah, sabab kaula pernah nyeun dosa. Dosa naon? Kaula pernah ngabunuh. Ngabunuh saha? Si Kipti, utusan Fir'aun. Ku kaula dibunuh. Mending datangan Nabi Isa. Datang ke Nabi Isa. Cek Nabi Isa aya naon? Minta syafaat Nabi Isa. Cek Nabi Isa, izin kaula ku Allah, kaula teu bisa mere syafaat ka anjeun. Naon sababna? Sabab ayana kaula di dunia loba jelema-jelema nu teu iman ka Allah, bahkan nganggap kaula anak Allah. Izin kaula ku Allah. Mending datangan itu jalmi anu keur sujud. Saha eta? Nabi terakhir, manusia pilihan Allah, Nabina Muhammad bin Abdullah. Anjeuna keur ngantosan umatna, anjeuna keur ngantosan anu cinta ka aranjeunana. Sok geura datangan. Maka begitu datang umat Islam, umat yang lain terpisah, hanya umat yang beriman kepada Rasulullah yang dipanggil oleh Rasulullah. Ketika Rasul sujud dipanggil ku Allah, irfa ra'sak Muhammad, hudang angkat ke sirah anjeun, dro itu umat-umat anjeun, ummati ummati, ngabring kapayunan Kanjeng Nabi Muhammad. Sabab eta Nabi cek Nabi Isa can pernah nyieun kasalahan. Sabab salilah hirupna dimaksum, dijaga, diraksa oleh Allah. Inilah untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak syukuran karena nikmatnya Allah, keluarga besar, Heru, pengusaha-pengusaha muda di dia khusus di Mang Duyeh. Ya produksinya, pabrikna, perusahaan anak sing lebih dibarokahkeun ku Allah. Yang bakal ibadah ke Allah. Sadayana para putra turunanana khususnya dihitat sing dijadikan orang kalian saleh. Panjangkeun isuana ku Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa ada sabab naikna putih. Gusti geus jam 4. Maco ge jam main gitu naik. Simparannya di suasananya disehatkan lahir batin, ditabihkeun tina balahi tina wabah corona. Mudah-mudahan Indonesia cepat normal deui sehingga orang bebas bisa ngelaksanakeun ngajalankan usaha yang nafkah tina jalan halal yang bakal ibadah. Ka Mang Wahang atau rumah Mang Wahang nya hampura teh kabagan ngobrol engke dewe supaya diondang deui. Ke ondang aja udah Mang Wahang alhamdulillah geus apal doa dari kita sakeun. Pesantren online, pesantren daring. Doa memang dahar teh kumaha teh Mang?
Allahumma barik lana bima wakina adabana. Ayo doa beres dahar. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alana wa ilaihil nusur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakana wa ja'alana minal muslimin. Asup KWC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Keluar TWC. Alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Doanya dot WC. Aku gelai. doanya dot cubluk. tapi segala mah bisanya naon sah palu tadi ku istighfar astagfirullahaladzim kerjaan kia beneran istighfar itu udah bau lagi dot WC. tapi kan ku alat ku lain sedot atunya maksudnya kadinya pan demi kebersihan malahan gitu supaya kita hidup tidak bau tai. Sing panjang Yesuananya, sing berkah ilmuna, berkah rizkina, usahana, penganjuk kang audit itu sing panjang umur, berkah rizkina, bisnisna, ilmuna, berkah. Amin. Sakitu bedal cekap mudah-mudahan amal fatah punten wa kun akhilil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bi ta'amuli wa in badihatan fala tubaddili. Lamun aya kesalahan pang islahkeun pang luruskeun pang bereskeun, lamun aya benerna sing jadi ilmu anu manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing